Naju narawan mang, naju nurunkan bata mang. Seorang malam mas ini, kata hiji pelontong pisan tengah ngomong acan. Ngomong naon, Mang? Ngomong naon? Iya tuh mang tong polontong, putot-putot gitu ditanya teh. Oh, akang ada batosan. Aduh, kalau rasa dia, kalau kita naga, sok amang dirinya, ya, tasok, ya, amang dirinya, paling, kayaknya kata amang pak, Kalau gening ieu ka tengah bantuan, abi manaros nuju naon tadi teh. entos Mang, ulah teh di luhur, Mang mah dihandap we, tak kade entepkeun eta batana, aya hiji Mang anjing. Aing kalau ketempuhan atuh. Jamaah teh kunaha. Deng gitu. Mang budak gonian poe hanteu di titah nurunkeun bata. Wah dipu. Nah, gitu Mang. Da ai ama mah lain ke kolpak wae. Tah, tah, pasikeun ke si amang ieu. Mangke tah, palinyak. Mana? Sok. Sok Kang sok ada Kang dah sok kita. Tah handapun ini sok. Untung aya nu ngaliwat euy. Teu mah aya butuh tenaga. Nuhun pisan Mang, nuhun pisan anjing. Udah erat aing. Yok. Aji geus kebo. Yok. Sibuk bakal moal aing nurunkeun bata capek-capek. Ayo. Anjing budak. Botong helm. Wah, anjing ya Allah. Anjing. Asia bisa aja nurunkeun bata. Akalah ka dia tuh. Maneh. Aisyah nu dirasa ujug molor. Aing nurunkeun bata tuh loba keneh. Pan aing tunduh gawat geura turunkeun mah balik ieu purit. Sebutkeun mobil mogok sia mah. Bagus sia tadi di ieu nyebutna. Aing mobil mogok kan turunkeun bata. Ayo mah teh, anjing. Acuh. Tuh ieu lagunya ngeunahnya. Aing ribeuteung teh ngalotek ti isuk ieu ribeuteung we. Yo, enon. Naik ka mana si aing hayang modal ka ditu. Hayang modalnya ribeuteung. Asih doyok aya naon? Doyok. Asih ngarem di dieu. Ku pamajikan saya ke kamar aja pamajikan. Doyok, untung gitu beresin masalahnya ya. Ngajedog aing nya ribeuteung. Ah, yok. Aduh, atuh ulah lebih kacerai mah yok oi, montong. Karunya ke anak. Yok. Enak. Ngajedog aing nya ribeuteung. Ah, goblok. Siket keur ngawol lu anjing. Sal, pangubahkeun dalam mobil bapak leuleus pisannya. Turut mau bata nu mangrik-rik tah. Ieu sabuna. Kudu ngubah mobil. Heuh, kumbah heula anjing. Aing Ulah sok hese atuh di titah teh. ih, bapak aing teu kaopsan ningali aing keur nyalse. Sok sangeunahna we barang titah teh. Daripada ngubah aing nu keneh nyantai di dia. Wah. Gitu tah. Nyantuy hirup mah nyalse we nyalse ah. Merek HP. Nenen aduh. Angga si Faisal teh ngumbah teh kitu. Faisal, Nyalse we gawe jeung aing mah ngopi. Santai. Faisal. Bapak sia teh ku aing teh ditambah mobilna ka. Aduh, sia masukan aing teh bisa anggeus. Kagok ieu lah, Pak. Keur nyusu heula. Sia anak ka main ML atuh ML we. Ah. Kumbah pan erek aya muatan sia mah. Kagok ieu keur nyusu. Kagok buat kumbah heula. Oke atuh 5 menit ieu. Dan ya. Heuh gawat kira inum susuna. Ulah mamenting ML sia teh kos budak pisan main we ML atuh. Bari make kacamata sabeulana naon teh? Panuing teh Pak, keur menikmati kehidupan. Minum susu, main ML di kacamata. Serasa di pantai, Pak. Hidup itu harus rileks. Rileks, Pak, rileks. Rilek kunyuk sia.
Gesal di dia turunkan. Turunkan Batana. Mang nan turunkan urang nu tiluhur sok mang tiandap nampanan Aing sok buru ieu mobil alus-alus mogok nu dirasa tuh kumaha aja hujan ieu teh. nah hajijig kana mobil mogok urang tiluhur mang nu nandean dihandap entepkeun buru Aing nyoba hujan deui aing. Ah, sok buru nah gitu Cih, namang budak kelak eka mana? Royok. Montong di rem mobilna atuh. Bisa atuh bantuan saya teh ka sing bae ka kataan bata. Nah si aya naon ngadodorong mobil budak. Turunkeun bata ke wat hujan lah kalau kamu ngadodorong mobil nah naon maksudna sia. Aduh, aing Faisal. Aduh, emang budak. Ku aing dititah nampanan bata kalah nyurung mobil. Gawat barang tuh aja sing bae atuh ye hujan. Aing mari jeung nu budak mah. Cak bro gua aing geus goblok. Ngomong teh tadi sia teh sugan aing mobil mogok turunkeun bata sia Sumur teh. sia gitu. Mana di Faisal? Duh, oh jalma-jalma acan ieu teh titah nyokot paku euy. Wah, kebenaran. Rik. Aing pangnyokotkeun paku di jero paku. Naon? Masang CCTV. Alhamdulillah dipasihan ku Obos Raja CCTV Tasik. Alhamdulillah CCTV. Jadi lamun ada yang berbuat tidak baik teh di depan warung aing katingali engke teh pangyanakeun paku heula ieu ya. Naon? Ambilin paku buat masang CCTV. Siap, gaskeun. Heeh. Sinorian si goblok nyambung. Ya. Yang mana kalau kok break itu bisa? Aduh, sia sugan aing teh kadenge. Paku cek aing teh mod. Siap. Duh, aing salah di wae gara si kehet. Ya. Tadi saya ngomong jeung panekerna gitu. Sia ku aing centang geus goblok. Paku cek aing kena korek. Saya akrobat ya. Aji, aneh siapa? Aduh, bisa dikulik goblok.